kampung reka kota. Eta ibuna Tuhan Abdul Qadir ngalamun bae berangjing puting mikiran. Nang ngalamun bae nya. Naon sebabna yana sampai kitu horeng Abdul Qadir mah boga rahasia anjeun sorangan khusus. Asep ibu anak teh ibu asep teh pangaputu pangabunga hate ibu anak ibu. Masya Allahnya. Masalahnya Kang Suyanto mah Kang Suyanto mana Kang Suyanto aya? Di mana? Nuju ngadangu cenah. Alhamdulillah. Moga-moga berkat Kang Suyanto. Nuju ngahunjar. Unjar. Ngadieng jehe, adenya nya. Gusti ingo wekas irsun pemasira ajalali. Kunaon gitu mah. Jadi ibuna itu Tuhan Abdul Qadir dia dibere lamun tina wasiatan. Ulah poho ka pangeran, ulah poho Kang Suyanto. Den bisa mawi talira aja ngaku-ngakuan diri lana pacuan linyok sira kasengiti ngasup majati. Masya Allah. Ulah sok ngahebat-hebatkeun awak can heki cak indung nanti ya. Ulah sok ngahebat-hebatkeun awak tepak dada. Aing pinter bodoh batur gitunya. Itu tak indung nanti. Moga-moga bae Kang Suyanto ikut jejak laku lapak ibu. Amin. Gusti lamun cerak sunana makatrep kana amanah ibu pacuan anjeun ulah poho kedah bisa mawa diri ulah sok adiguna. Ulah sok hebat-hebatkeun awak batur bodoh aing pinter ulah sok ngabohong di lamun ngabohong anjeun matak pika penduk Gusti nu Maha Suci. Bisa dibanduk ku Gusti nu Maha Suci menang doa pikolot. Eta Kang Suyanto muga-muga berkah salamet baik ketipang tulang. Amin. Amin. Ikut naon diomongkeun ku kolot, ikut Kang Suyanto. Amin. Se Abdul Qadir amatur arisarya anu lami angangras pada ningarena. Ibu kaula pamit Kang Ibu angang resmus. Masya Allah. Semut tangis bari ceurik teh ibu nanti ya. Ngangres di jero hatena si Abdul Qadir nyarita sabari dareuda ceurik Abdul Qadir sarua. Sedih sarua bah. Minta doa ka indungna. Dina kieu pokna ibu kau lagi bade berangkat pamit nyuhunkeun doana. Ari urang ka indung kudu minta doanya. Ibu barang ngadenge kitu ngasa sedih di indung lagi. Bari ceurik nyaritana cieu ibu lagi. Iya Gusti anak ingsun sun titip akan ing widi manikeun manangis kitu bah. Abdul Qadir Ahmad Darsi lalampai ariri. Masya Allah. Angangge kawacat tambal susahing nalapiningit gitu. Wah aslisannya lajang. Sumuhun kasep ibu